lawil tasala li janabatin wa nahwi jum'atin biniyatihima lamun masih jalma adus sakali adus niatna disakaliguskeun dua hiji niat mandi junub dua niat adus karena rek ngalaksanakeun salat Jumat hasola bakal hasil duanana hadas gedena hilang oge bakal meunang pasunatan adus rek ngalaksanakeun salat Jumat wa in kana al afdalu ifradu kullin bi guslin sok sanajan kabuktian nu paling utama mah masing-masing tina adus junub jeung adus rek pasunatan Jumat tah eta dipisahkeun ceuk dina syarah qala ngucap saha ain syin Imam Ali Asy-Syibramalisi ngucap kana lapad qala fil bahri qala ngucap ieu Imam Rawyani fil bahri dina kitab Al Bahri nu paling utama paling sampurna wal akmalu ari nu pangsampurnana eta ayag tasila adus heula ieu si jalma lil janabati pikeun junub sumalil jumati tuluy adus pikeun rek ngalaksanakeun salat Jumat zakaro nyaritakeun hukana ieu kaol saha ashabuna ulama urang sadayana ma'asyiros Syafi'iyah awali ahadihima hasola pakot atawa lamun masih jalma nganiatan adusna hanya salah sahijina si jalma teh boga rencana rek adus hiji adus junub dua adus rek ngalaksanakeun salat Jumat tapi nu dipetakeun dina nalika adus niatna hanya salah sahijina modelkeun nu dipetakeun teh hanya niat adus junub wungkul mangka nu hasil teh adus junub we moal meunang pahala adus Jumat lamun anu dipetakeun teh niat naon niat adus Jumat nya mangka nu hasil teh adus Jumat we wungkul aya amalan bimanawahu ngamalkeun kalawan perkara anu diniatanana geuning eta sunat henteu masuk dina fardu wa inna malam yandarij annaflu fil fardi pastina henteu masuk adus sunat modelkeun adus rek ngalaksanakeun salat Jumat henteu masuk fil fardi dina fardu li annahu maksudun karena naflu eta maksudun dimaksud pasbaha atuh nyarupan ieu guslu sunnat adzuhri kana sunat dohor ma'a fardihi sartana farduna dohor mun urang ngalaksanakeun farduna dohor moal hasil pahala sunat qobliyah dohor lamun hayang hasil teh kedah kumaha kedah masing-masing tapi lamun dina farduna dohor mah lamun ayeuna dina fardu dohor niat fardu dohor oga niat qobliyah teu bisa eta mah nya teu bisa anu bisa teh dina adus dina kasus adus niat adus wajib junub oge niat adus sunat rek ngalaksanakeun salat Jumat eta bisa hasil pahala duanana